lamun aya opat macem di negara tentrem aman. Nomor kahiji, lamun jelema nu nyekel hukum bisa negakeun hukum secara adil, bakal nikmat hirup di negara eta. Nomor kaduana, di mana-mana para pemimpin bener-bener mimpin rakyatna kalayan henteu zalim. Nomor katilu, kiai na ulama na laluhur ilmu na tur henteu neuleu kana dunia. Nomor kaopatna, para pedagangna jala lujur. Tah mun nu opat eta di negara aya geus teh nikmat jasa. Sedengkeun di pasar Kemis mapan alhamdulillahirabbil. Nah alhamdulillah naon eta? Aduh. Barang Kangjeng Nabi ceramah eta nyampaikeun eta di zaman Kangjeng Nabi mah setan teu kuateun ngalawan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus langsung dicekel ke khalifahan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mulai setan ngayakeun musyawarah. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq aya dilanjut ku Sayyidina Umar, musyawarah para setan geus makin luar biasa. Begitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, setan geus mulai ngayakeun sidang. Begitu di kepemimpinan Jokowi, setan langsung turun ke negara Pasar Kemis. Iblis raja setan ceramah persis kos Habib Rozak ceramahna tadi, make nyanyi heula gitulah setan. Di mana bae setan malah mondek dakwah make nyanyi heula, selalu kitu bae di mana bae. Golkar dek pawai pasok nyanyi henteu tah. Sa nu kamari teh biduana geura sakar. Lain hehehe. Goblok meureun. Sebutkeun biduana saha? Hayo sia mun teu disebutkeun burut sia. Haji Maman. Geus pugu Golkar mah memang biang jahanam. PKB make biduan, PKB tolol. PKB kamari keur di rajek teh biduanna sakara beb. Beb sakara beb. Sial jakabi, betul emang sial tuh biduan mah. Petilu ge make biduan sarua. PDI atuh kok mau PDI mah teh mah jadi biduan kabeh. Jadi jurig kabeh. Nah, geus teh makajeun ieu keur carita setan, setan mah resep nyanyi. Tapi aya Habib tadi lain nyanyi ngawih tah mah. Eta tadi naon ngaran? Cai nu ditunai esan gari seragu Pak Haji seragu ya aduh sadak ieu sadatangna beres sama paling 20 menit deui 10 menit deui aduh. Setan datang, raja setan pidato, tempat pidatona hiji di Puri, ulah kenceng-kenceng nyebut Purina, deket Imaing. Aduh, si aja setan Puri. Pakai musyawarah setan eta di dinya. Nomor kedua di Cikupa. Cikupa mah naon kareh? Tuh. Dasarna sia masuk ka ditu meureun.
aing jeung nyebut geus nyaho. Bismillah. Cak setan, saudara-saudara setan yang berbahagia. Waduh, siapa setan berbahagia segala. Jangan biarkan para ulama dakwah dan jangan biarkan para wali-wali dakwah, jangan biarkan para ustadz dakwah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kepiawaian. Kalau saja ulama dan wali dibiarkan, nanti umat pada ikut wali, ikut ulama, kita di neraka dengan siapa? Kita harus punya wawasan ke sono. Cak setan, di sono nanti kita sama siapa? Dengan demikian, saya jauh-jauh dari planet sana ke sini ini membawa 4 bendera. Pertama, bendera ini supaya ditancapkan, ku siap. Yang para penegak hukum tancapkan bendera kezoliman, supaya hakim jeung jaksa ulah mutuskan hukum nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, tancapkeun ku sia. Nomor kedua, bendera jang para pemimpin, teudeun ku sia di istana, teudeun ku sia di MPR, teudeun ku sia di gubernur. Di Banten mah geus teu kudu di banderaan, can balik nyanana ge. Haji Maman bagaweana tah. Tenden di kabupaten, tenden di kecamatan, tenden di balai desa usia. Bendera ieu adalah bendera kezoliman 2 kali lipat tibatan bendera hukum. Picik ngaranna ge. Kuda tulisanan bendera picik. Hebat eta, iblis jeung bendera. Warna benderana naon eta ari taman? Aduh, asana beureum bendera. Nomor katilu, cak setan tancapkeun ieu bendera di para pondok pesantren, di kiai-kiai, supaya kiai ulah lempeng ngatur hukumna, ngabejakeun hukumna, jeung caritaan kiai teh supaya dicampuran ku urusan nafsu jeung dunia. Bila perlu kiai nak kawinkeun jeung si mbak sia. Asal ceramah bere awewe, asal manggung kori-kori bere cewek. Kiai-kiai bere ku sia. Masya Allah, orang geus aya ti dituna sia ta setan. Jaka aing macan aya ta setan. Maksudna nu ngawinkeun gitu. Nomor keempat, ieu tenden bendera di toko-toko, di pedagang, di pasar, supaya para pedagang ieu ulah jala lujur dagangna. Disebut liwaul kidhib, bendera bohong. Dan gue siap obat ya. Awas, aing sebagai pemimpin setan yang bernama Raja Iblis, aing dek balik ke singgasana. Cuman tetap aing memantau perkembangan bendera nu kusia ditancapkeun, coba berpengaruh atau henteu. Lawan kusia kiai-kiai, lawan kusia wali-wali. Teu ngarti aing masia, lamun masih kena aya jelema salat teu ngarti aing. Mun masih kena aya pemerintah jujur teu ngarti aing. Mun masih kena penegak hukum beres ka hukumanna teu paham aing. Mun masih kena aya pedagang anu masih kena lurus jeung jujur sia digorok ku aing. Cak raja setan, pohara teh raja setan. Ya Allah ya Rabbi, nu mendak kula liwat ka kecamatan aya bendera setan wer.
liwat ke balai desa aya wer eta aneh di RT ge aya deui heuh RT mah leutik aya di RT ya Allah kedua sana balik terus gitu teu kuat atuh kula deui sakieu bae nya urang ngadoa lamun tadi dina Al-Quran awas hati-hati wahai mukminin wahai mukminat la tahulullaha war rasul ulah ianat terhadap Allah ulah ianat terhadap Rasulullah wa tahunu amanatikum ulah ianat terhadap amanah kade justru setan sabalikna hianati Allah hianati Muhammad hianati keamanahan sabaliknya setan mah nu matak dakwahnya lah terus baik kiai can hudang jam 3 jam 3:30 jam 4 subuh setan mah di pasar geus kieu bae di toko emas Haji Ian geus diuk we di dinya nyana setan terus merebat bae ka dieu tah di Joko naon ngaranna eta tah toko-toko di dieu supermarket eta Alfamart dirinya mu bude eta mah setanna di Alfamart darariuk we setan nungguan abeh teu balener jelema kiai mah sekadar setahun sekali ngajina di dieu setan mah unggal poe soal ka dieu nu deuk salat ngaharewas paling sendal paling ayo sapaling paling asal ke Alfamart ulah jujur-jujur teuing sih mereanana asal datang kobo di pasar Kemis mah dirinya timbanganana masya Allah timbanganana dikurangan 2 on letik teuing cek setan 3 on kuranganna letik teuing 1/2 kilo bae geus kuranganan setan mah kitu bae. Iya Habib datang Habib tekanya hawan ti mamanana ya Habib iya mah Habib kerukut di imanyana setan loba jasa ngitungan karung 100 kudu jadi 80 bete sial tah setan